Kumaha ieu? Cepet. Dam. Kumaha? Ngaranna madam jempet. Alah, mana KTP-na eueuh, dompetna eueuh. Ah, anjing. Ah, pingsan ieu mah euy. Kang gugah, Kang. Anjing mah pingsan euy. Ah, KTP-na eueuh di orang mana ieu euy? Anjing jelema teh wow. Mana kan ieu euy. Anjing ieu mah euy kudu karewe di dieu euy. Anjing kudu lompat deui misi kudeung. Aing nabrak jelema. Di mana jelmana? Itu di kebun awi. Tuh orang tayang jelmananya. Komplek. Nah, naik mana atuh tubruk ieu aduh dada lain nyeri aduh ieu mah ieu. Hampura bleng, aing bleng panik bleng. Hampura. Panik kunaon mana beng atuh aduh aing mah Aing anjing nabrak jelema. nabrak jelema Kebun awi. anak jelema anak ucing Nabrak jelema. lu turunan. Lah aing sing kabawa masalah aing kabur. Hey. Come here. Nah, anjing, come here aing teu ngarti. Kadieu maneh kadieu. Aya naon asin aing panik. Panik kemana? Mana lu lompatan wae maneh kunaon? Nabrak jelema. Hah? Panik sah, jelema salah. Teuing, da apa? Oh, KTP-na ge eueuh ku aing di teangan tina dompet. Terus mana lompatan ka saha ka mana atuh? Kan yang jelema. Ya aing jelema manya. Ah, anjing jelema mah apa? Kumaha atuh? Tulungan aing. Di mana? Di kebon, gitu. Yuk ka ditu maneh. Peng, dieu. Naon dong? Kadi sakedeung. Aya naon dong? Aing rusuh. Rusuh kunaon maneh? Kabur setannya. Busiat. Aing rusuh dong geus nabrak. Hah? Nabrak sa maneh? Nah, nabrak kucing euy. Nabrak jangkrik. Anjing sepupu aing teh nabrak jelema sia. Jang. Cima PR teh di mana aing poho deui? Kalem atuh lah rusuh. Eueuh, Pak RT mah keur mudik. Tuh, Aing nanya, kamu kenapa rusuh-rusuh nanyain Pak RT? aing mah geus nanyakeun RT RW ayeuna mah. RW mah karek ge bieu cikana ini kanu angkot leumpang. Di mana teh aya angkot leumpang? Salahnya ngotot. Ye, Pak RW mah di dieu leumpang, di jalan naik angkot gitu, ramrah. Tulungan atuh jang aing nabrak jelema. Abeng atuh. Ngejalankeun teh teuing teu apa masa nabrak tempat apa teh urusan. Jang. Kan dia tulungan heula atuh aing saru daek tulungan. Teuing teu apa teangan ieu masih madam jo bisaeun geus eta mah. Tah, abeng kieu ieu masih madam teh sok ketrok aya eta mah sok. Karena ini tusuk buru ini. Balik. Asli. Madam. Diketok. Madam. Astagfirullahaladzim. Iya laras dupi bumina madam. Madam kebakaran. Ieu mah Madam Salim Purna Sokrenia saya ada apa Anda? Madam, bisa gak kamu tolongin saya? Kamu kenapa minta tolong ke Madam? Weh, Orang geus nabrak jelema madam euy. kenapa kamu bilang ke Madam? Sama kamu dibawa ke rumah sakit jiwa, ke rumah sakit. Kamu teh lain ke sini. Saya panik, udah cari Pak RT, cari Pak RW, nggak ada Marudik. Saya panggil si Mas Ujang, sama si Ujang teh, sama si Madam aja, cenah. Apa urusannya sama Madam kamu? Emang yang meninggal itu, yang ketabrak itu meninggal nggak? Pingsan, dia tidak sadarkan diri. Oh, setengah mati. Tapi ada itu enggak? Itu teh apa?
Itu surat-suratnya itu teh orang mananya ada enggak? Nggak ada, sudah saya cari dompetnya nggak ada, KTP-nya nggak ada, kartu keluarganya nggak ada sama sekali. Oh, kalau gitu mah bisa dibantuin sama madam. Boleh. Sama madam dibantu. Oke, siap, madam. Gimana tuh Dam? Apa saya harus bawa yang ditabraknya sama saya atau madam mau ke sana sama saya? Udah, Anda mah jangan perlu bawa-bawa ke sini pasiennya, biar madam OTW sana aja biarin. Ntar sama madam bisa ketahuan bahwa dia itu orang mana dan aslinya orang mana. Betul apa betul? Iya betul madam, saya tunggu di sana ya. Ya, saya OTW ke situ ya. Siap ya. Oh iya sih ya, anu kata berapa si Abeng teh. Sakanya. Kang. Alah nya berat di badak ieu kadaharan anak haon. Kang, euy, udah euy. Euy, karunya euy. Weh, ini aya aku teh. Ieu anu kata berapa si Abeng teh. Kang. Cik dengekeun. Kedangdutan mah. Wah. Alah, heueuh bener euy. Alah, siap. Apa? Kangnya ayo di dia tuh halangan jalan ayo. Sadarkan. Ieu orang mana ieu? Oh, KTP-na ieu. Oh, leungit jadi kayak KTP na tingkah mararana. Kumaha jeung orang Udah dia. identitas mah hese Eh, atuh. Tenang, aing semuanya si madam tadi. Madam saha Madam wau? saha? Teuing teu wau. Saha madam saha? Pokona mah keke ka dieu si madam anu bisaan lah. Si madam boy. Mana? Banyak madam. Ieu madam ieu. Cicing, teh gitu-gitu jagoan si ieu mah. Madam kieu. Kumaha ieu? Dam. Karena madam jemput. Madam bawa dot. Dam tulungan dam, ieu cekelan dam aing cangkeul dam. Cicing, gampang. Yuk, alamatnya yuk. Oh. Yang kepangi alamat orang mana? Kok kumaha eta? Kumaha tuh madam ari keueuh bisa masuk. Alamat nasi benang sih. Tah, cik urang ieu alamat benang tahu. Berarti ieu mah orang Sumedang, ieu mah geus yakin. Apa orang Sumedang? Ieu diketing ku aing punukna bejina tahu Sumedang ieu teh. Geus urang Sumedang ieu mah geus. Sadar euy. Urang mana maneh? Orang mana ieu? Di mana ieu? Iya di alam dunia. Di alam dunia mana orang mana? Orang Sumedang. Tuh, benar anjing.